Dia Udin gede laga amat ka sawah ge mau sisir make sisir deh batin torek nek make sisir mah di imah geus mandi kami mah ieu mah di sawah can mandi pukul doken geus make sisir kieu ih dia kumacak aing dia nyisir aing sisir aing terus buk aing lu disisiran andek naon dia ikut campur dia kumacak aing bae dia. Lah Udin padahal mah rumah sabe dia banget goreng ge. Sebodoh amat ya nek goreng tandek naon ya aing mah goreng geus laku emang dia. Eta mah Udin pamajikan siana bae nu ka pelet eta mah. Padahal mah teu nyahueun eta pamajikan kudu di kieukeun heula pamajikan padahal mah eta manehna pemajikan di pelet ku si Udin eta di pelet lamun teu di pelet mah eta moal daekeun ke si Udin jelema goreng kitu. Sembarangan be dia lutlat aing mah tilek kitu aing mah tilek lutlat anjing dia teh lutlat tua bau anu penting mah urang mah niatna be niatna bener. Ulat pelet kamari aing neuleuh dia mau pelet di ditu meuli pelet jeung naon coba eta mau pelet. Dia eta mah aing mau pelet ge dia aing mah piraku aing arek melet meuli eta mah pelet ge pelet naon dia eta mah jeung maraban lauk eta mah pelet eta mah aing maraban lauk dia mah kaing pikiranna kitu bae. Oh pantesan dia Madin eta pelet paragi maleraban lauk itu lauk aing areueuhan bae bobo ku dia diuseupannya di pelet heula. Ente dia aing sembarangan beda nuduh aing dia aing mah maraban lauk aing lah dia maraban aing mah tok terus aing balik lah dia karena itu beda ka aing mau genjer itu pamajikan aing ya apa majikan aing atuh mun dibawa genjer